Ayo cuma yang gede. kok Tuh. juga awak ece Guys. Dia eta leungeun sa eta. tuh yang pipiluan ngomong. Tetangga dia mah hayangan. Abi tahu deh. Assalamualaikum guys, Waalaikumsalam. bertemu lagi di channel Dapur Ci Iko guys. Yuk sok masak naon ayeuna Ayeuna langsung we. ayeuna eueuh arek masak ieu naon jamur crispy Mana nyali ieu jamurna. Terusnya orang dikumbah heula naon tahap kahiji gitu nya. Cenah sebutkeun heula itu bahan-bahan. Oh, heeh. sok poho wae. Ayeuna ieu bahanna kan aya jamurnya naon bahan utamana. Terus ieu nanti nya teh tepung terigu. Terus aya ladaku yang biasa masako naon rasa ayam. Tahap pertama ce Ayeuna kieu tahap pertama guys, kita cuci dulu jamurnya guys. Ieu naon carana ngombah teh. Dikupiak-kupiak. Bisa masuk dikumbah heula naon. Oh, aku si ieu bisa aya bakteri. Ceun caina teh nya. mau diuyuk mau. Bisi kuno mek diarah heuh. Tak ya, ieu lah. Terus cukup. Aya tips no. Naon? Ieu maksudna teh ameh tong naonnya pengobatin cai pan ieu mah nyerep cainya tuh. Di ieu heula diperet heula nu tuh. Peret. Kayak bisingan teu garing gitu. Jadi Ternyat gitu. terenyah. Teu crispy guys. Terus Kumaha deui ce? ayeuna tahap kadua. Yeuna we heula bumbuna campurkeun jeung tepung. Eta tepungna moal loba teuing, jamur bisa iti. Nya masakona hiji. Kela orang Nya pindahkeun heula. yang nyeun bala-bala, bisi yang nyeun naon cimplung gitu engke. Ya dibedak pakai tarigu, Sirek pake badak sih no guys. moal tuh make ieu atuh make skincare. Oh, skincare tuh Teuing batur asup ngaromong skincare. udah kabeli bari Sakieu we nya naon? Enggak, mau bisa utik dong. Eta bumbuna ngan 2 rupa ya sakitu. Nya cukup ieu engko ge tapi nya menu seneng asin mah nya uyahan deui we. Cuma ada tara asin teuing, tara tinggi kan. Nah, ini ladakuna guys. Sok we beras we tadi ame eta ame karasa. Nong aya tips kadua nong. Jadi coba tips itu ayeuna mah. Nah, sih ngaranna teh lamun ameh crispy gitunya si jamur teh. Untung dicayan si tepung teh. Garing gitu. Iya we, tepung garing. Kayak ameh crispy kan judul lagi jamur crispy. Ulah juga anu supayanya Ya, sing ngayekeun jajanan barudak nih. Sing bulu tuk we kitu lain crispy tamu tuang. Lulusan awe jamur crispy-nya udah sok balun Eta meuli eta teh adonana ieu teh biasa di adonan meureun kitu. bala makin Meureun ya asaan heula enak. kudu diasaan. Baik, cuma berarti dah. Terus kumaha deui geus kieu? Terus kieu teh ieukeun urang ieu heula sadiakeun minyak. Sok minyakan. Minyak kana kateakeun. Heula urang sadiakeun heula. Geus ah mah pengobat ieu. Mahi. Terus kumaha eta mau dicayan gitu wae. Geus kieu wae. Engke mah ruragan deui mah tepungna eta marisak mah. Nah, tinggal dikeun we emang sok cerewet sih mah. Buru atuhan di
aduk-aduk wae. Kayak gila aku nunggu sabar bari nungguan minyak panas. Geus tinggal itu. Tadi kamera nak aja. Oh, iya. Aina teh ieu teh pan kisah-kisah we lah tong leutik teh nya no. Heeh. Aina teh urang kadiekeun kana tepungkeun. Ieu tah. Kuyap-kuyap kana ieu. Saya nepikeun ka naon teh no? Ngaranna teh kieu teh no? Katutupan gitu. Dibaluri gitu. Didedet-dedet. Heeh, dipijet-pijet gitu. Tadi dipencet-pencet tah nempel. Heeh, meh nempel. Kan cuma ieu mah tepung garing teh ya, mau dilem kumaha. Nah, sok arek numpukna atuh. Mabok meureun. Tah kieu we no. Kan tuh ngarempel. Contohnya namanya atau biji sederhana gede ting sederhana ulah gede ting sederhana mesti babari gitu tuh Itu guys. meber gitu namanya galeungeun euceum meber tuh tinggalin nang halus teh nang halus we sih nang halus euceum meh tereh soalnya euceum mah lamun teu di waronya nang kok kayu teh na teulis hanya wae budak kata budak sah melu kan bersyuting teh Itu guys carana kan kita jadi bisa dari tekem-tekem gitu sama nempel tepungnya. tapi pakai perasaan guys kayak dibuat gitu entah aing ngagoreng jamur crispy mah nong olok minyak. Soalnya kan tipungnya tipung garing ya. Jadi ente ngolokeun minyak tuh tinggal. Kieu jeung tereh asak di hemat. Eta sakitu can garing. Can geus. Naon teh warnana teh kuning keemasan. Can garing no. Saya dagang mungkin we di mana di SD mending oge di online we pas nu bisa online pun ya kan kuno oke belum kurang nganterkeun baik teh mau oke ongkirna mah yang make atuh oh kuno eta Jeung geus meureun eta mah geus ditutung teuing. Tuh atuh no kan ame crispy kedeng deui kabar si nong urang buru-buru ngasaan Yang barang gayem geus nya nong angkatnya sok angkat. Mari guys garing Ieu nu terakhirnya. sautiknya cek sautik imah cukup dong sekeluarga mah Ieu mah nyelapna buntu guys. hayang ngopi lah lumayan cuman hayang ngobamanya guys etana nanti jamurna ngoba we memang sakeluarga ieu mah euceum mah contoh Nah, pas Terus beres ieu tos asaan. Tes kriuk. tes sok ayeuna mah euceum ge barang si nong Coba tes kriuknya guys ya. sok Dangukeun. asli guys ini mah teu botol asli kriuk itu nong ngaduluk wae kayak heula sok geus heula kenapa ngabung kita Saosna mana saos? banyak ya Lah ceu saosna ceu.
Pohot tadi guys, tadi coel saus. Masa Kurang ada lain mantap. merenang. Nya heeh. Barang lain. Coba itu tuh maju-maju kan itu kamerana. Ayo coba yang gede, Juga awak kecil. guys. Dia eta dengan saya eta Tuh yang ketiluan lagi. tetangga yang hayang habitaeun. Hmm. Bisa majalkeun bohong tetangga tanya wawancara. Ngenah tuh. Menah tuh, Ngenah. bener. Enak kan? Kurang loba yang dibawa balik. Kemang nyeun sakarungnya mah. Ayo, Nyeun yang saeseun tuh kan. sabar haun meureun supa sakarung. Enggak tuh nong kali-kali nanya mah modal. Itu mantap heula. Kela. Tersulannya guys nya, sakieu we videona. Mantap. Seperti biasa guys, arek diturutan heula teu gen kajeun. Jadi cuma kieu we. Ayo, Resepna ge. mantap. Mantap. Ayo tuh. Nah, yang mah tilu jempolna. Ini bau suku moal.